Ejere kiri telang baso. Apa tuh sih? Ayo baso nukur viral. Kude sagede sirah orang. Ayo gini ngasan. Ayo na ejere ini ting babaturannya kadinya nya. Antem we ngabaso lain buka duit teh teunun. Kagak nemu yang ngarokok, buka duit sok teudun yang dipakai udun. Aing mah ini tuh lah pusing dia mah oga. Aing urusan pegawaian. Kali-kali mah pemajikan teh cenah pret, teh cenah ngabaso, mah seger. Ini tuh lah aing mah. Atuh kade, Maon, abang ngungkuskeun hiji. layak aing mah tahta mulana udud kadinya. Aing tegana pemajikan ti kana bulan udud. Nah salah kita sok tarik pae. Sok jawab, hiji. Ninggalin awewe geuli, Wah, nyumput-nyumput duit. Nomor kontak awewe diganti jadi nomor kontak lalaki. obat, Jeung babaturan seserian ka pemajikan amak-amak. ima. Kabun pepangi awewe di luar sok segala dibikeun ka pemajikan pedih. Lamun masih kena hayang hirup sehat jasmani, sehat rohani, jauhan di mahal eta. Lamun ngalakukan di mahal eta, ku aing dipastikan tereh atuh kenal yang lahat. Oh no. Karena jadi salah. Udang berang, dahar tinggal dahar, baju pang nyeuseulkeun. Gawe kurunya HP ngelian bujur badan. Oh no. Kurang kumaha wujud pamajikan. Sang bilang pamajikan geus keulis kieu sigana kita salah pina. Rudak aing. Paning bisa ngomong kowe. Bae atuh ah. Hari ayeuna mah daun tawangannya hantemnya perang urajeng ngate gunaon. Ya apa kunaon? Capek kita capek terus besok lagi gawean. Terus budak teh mutar budak teh teu cicing. Yo we udut we, rudat aing mah pusing. Allahu Akbar, balik Jumaahan deh kalau sare deui lain hudang mah. Hudang bang syar ka itu kalau sare deui balik Jumaahan teh. Hudang. Diam sejenak, diam sejenak. Mereka mana? Kulinya yang babaturan, Nah, ada ngomong apa lagi? kinaon gitu? Rek nyarek. Cicing ulah suk curak carek cuma urang rek urang ulin wae, rek urang futsal wae, rek urang museup wae, rek urang ulin wae nepi ka peuting nepi ka paho balik cuma urang ulah sok curak carek. Nah, maksudnya? Babaturan AA ngomong gitu ke pemajikanna, cuk atuh teu bisa kitu, udah urang mah mungkin ngomong kos gitu. Ini naon ngomong kos itu mata pipaseaneun. Ngaran-ngaran pas jeung pamajikan mata kurangan kana rezeki. Cek ate ka babaturanna ulah nita urang ngalawan ka pamajikan, da urang mah pro ka pamajikan. Mah mungkin urang ngomong kos gitu. Terus Mam, Cek? urang pamasakeun nya. Ieu kunaon eta? Baru awan, Nyanaonan parasa. liur sirah. Nggak satu orang pengertian obat liurnya. Kudu tadi geus diajaran, di dahar. Anger teu mempan. Masih kena liur. Liur. Yang satu buru orang ke dokter diperiksa. Teu kudu. Teu kuat udang lagi liur teu kaduga. Terus kumaha tuh rek cager emang diperiksa mah. Rek sarewe istirahat. Iya. Boleh tak? Ini obat liur ya.
Ah, No. jangan Agus kawin makan tara ngajak jalan-jalan. Baheula mah perbobogohan. Setiap tempat diinitan. Coba kok Egi inget-inget bahwa lah kawin teh karena naon? Nyameureun karena jodoh. Pancuk papata ge jodoh mah moal ka mana-mana. Ya Allah, jangan sampai suamiku selingkuh ya Allah. Jika dia tidak bersamaku, maka biarkanlah dia bersamamu. Amin.